Alhamdulillah ayaku bagja kabina-bina tepang dina mangsa anu taya pisan kuciwa. Mangga ayeuna nu kepoh waktosna midangkeun carita nu katunda kamari. Naraskeun si Rawing. Der, Rawing urang teraskeun deui kumaha ieu? Prung. Bari masih keneh tacan bisa ngoneal hudang. Nya kitu di Sujali adi kemarna anu memang teh jauh ti Subala rubuhna teh. Si Rawing ngabagi paneteupna ka Subala jeung Sujali teu lila terus muka caritaanana. Tah, kubala mun geus kieu ya Subala. Oke Sujaloy. Nah masih keneh boga karep pikeun ganggu ka Untari. Sedangkan kuring jeung Untari teh moal liladi bakal kiwin ye sarta kuring cicing di dieu. Lamun tetela arek ganggu ka kuring ngandung harti. Hanya kapaksa we nita si Banteng Wulung dulur kuring sangkan diparotong-potong ke leungeun jeung sukuna. Daek hirup bari leungeun jeung suku parotong teu bisa dipake. Pikir teh mah pikir beta mah. Di kumaha ya Subala oge Sujaloy. Sujali ngareret ka Subala lanceuk sakembaranana. Sigana teh manehna mah geus teu bisa atawa wanian ngomong sedengkeun Subala katingali parobahan beungeut na oge ayeuna mah. Nu tadina garang jeung galak teh bener-bener jadi sieunun ku si Rawing. Ampun we Rawing kuring teh. Ulah nepikeun ka dipotong-potongkeun ku si Banteng Wulung. Aduh. Sasangkleng katingalina teh. Aduh. Numatek sasangkleng eta teh ku kuring geus dibejaan ulah nepikeun ka binasa kan jadi lawan. Lamun diantepkeun mah beak ta ceuli jeung bujur teh dicetrokan ku si Banteng Wulung mah. Daek bujur disogot ku si Banteng. Sing karunya we ulah nepikeun ka kitu Rawing. Kula ampun, kula teh bener-bener moal wani-wani deui ganggu ka Untari. Ampun. Bener yo, ampun teh ampunnyaan yo. Kada yo ulah sapeda dihareupeun kuring yo. Ulah coba-coba yo ngipeng yo. Sabab engke bakal kanyahoan puguh kuring bakal tumetep cicing di dieu jeung Nyi Untari. Nya jadi salakina. Si Rawing ngahaja nyarita kitu sangkan Subala jeung anu sejena moal wanian deui daratang ka dinya. Tapi apanan lamun teu salah mah geus boga pamajikan saderek Rawing teh geus kulawargaan cek beja mah. Subala bangun asa aya dina caritaanana. Hanyakeun bae boga kulawarga ogen atuh ari sukanaeun mah Nyi Untarina ari ridoeun mah. Entong boroning ka karaboga anak sanajan geus boga incul lamun daekeun ambewena ngerik naon. Bener kitu teh. Untari anu menang atau anu memang geus regreg hatena teu ngarasa sieun ayeuna mah ku Subala jeung Sujali sabab gigireunana pancuh nangtung si Rawing nu tadi geus kabandungan kumaha ketak jeung wawasena. Kang Subala oge Kang Sujali, abi teu miharep kajadian deui tindakan seperti kamari-kamari anu akhirna abi kapaksa minang saraya ka Kang Rawing nyata kabogohna anu sakedeung ge bakal kawin. Tong asa-asa nyai da memang kitu kanyataanana. Taina abi rek nalek ka Kang Subala oge Kang Sujali nah masih kene tetep penasaran hayang ngahak kana raja kaya kolot abi Kang atawa kumaha. Subala anu tadina garang jeung barangasan ka Untari teh ayeuna mah teh beda ti bueuk menang mabuk kumisna oge tingkul ape sigana teh nya kitu di Sujali katut anu sejena. Teu lila Subala nyarita malah bangun anu sieun di ayeuna mah ku Untari teh. Ampura we akang teh Nyai, akang teh bener-bener masa salah. Ampura dosa jeung kasalahan akang salila ieu memang geus nyangsara jeung nyiksa ka Nyai. Akang geus moal wani-wani ganggu deui ka Nyai. Bener ieu mah akang janji, akang sumpah Nyai. Untari ngareret ka Sujali nu harita katingali tungkul teu wanian tanggah netep ka Untari. Kang Sujali, kumaha ayeuna sikep Kang Sujali? Cobi abdi minta jawaban ti Kang Sujali. Kumaha Kang? Sujali tanggah beungeut netep ka Untari. Riuk beungeut na malah leuwih alum jeung sieun batan Subala manehna mah komo sigana teh.
Kang ogonya kitu nyai sarua we bener akang janji moal wani-wani deui ganggu ka nyai. Hampura Kang hampura kabina-bina hampura moal kumawani-wani deui moal nyai. Nyaan moal akang hampura sakali deui ni Untari. Si Banteng Wulung nu milu ngabandungan sarta ngajanten nangtung di tukangan Sirawing jeung Untari milu nyarita. Ngana mugun ngoge ngamun ngengges nyieun kasalahan mah ngosok mentang ngampura nganu ngosok madahal mah waktu ngernyeun kasalahan mah ngenteng inget-inget ngana dosa ngejeng kasalahanana. Mudu-mudu nama dipotongkan bebong na ngarah nyugemak ngatena nyai nya murang motong-motongkan bebong na kungakang nyai. Ulah Kang Banteng, abdi masih kene bisa ngahampura ngan lamun tetela nya jalir jangjina sarta cidra sumpahna sarta wani-wani ganggu di kajisim abdi wajar eta malamun ditindak ku Kang Banteng tong diberi diampun Kang. Wah ngamun kitu mah neon-neon nu mamakonya mangaring akang ngumaha nyai nganu menting makonya mah marentati nyai Nguntari mah ting ngakang dilaksanakan. Sirawing kadengi cumarita deui. Tah lamun geus kitu mah ayeuna mah gancang taringgalkeun ieu patempatan kuring ayeuna bakal asup ka jero imah ya. Ingetkeun entong lila-lila di dieu sabab dulur kuring si Anteng ieu mah lamun masih keneh ningali musuh caricing di dieu artina eta teh nangtang jadi meurinan dipotong-potongkeun beheung teh. Dipotongkeun beheung teh pikiraneun atuh nya da keur naon hirup oge atuh ari sirah mulahe kana tak-tak mah. Naon hirup oge atuh sirah mulahek mah. Moal payu meureunan. Bener teu sok kuring dibere waktu tah ayeuna mah hayu we urang ka jero imah nyai akang hayang ningali indung nyai. Si Banteng Wulung milu ngarojong caritaan Sirawing. Ngayo ngarudang sia nyanyi ngabehannyana namun ngengkeng nguing ngaluar ti jerong imah masih kene ngaya ngentong nyalahkeun nguing ngamun sirahna mindahkeun na bujur. Geus kitu mah Sirawing jeung Untari lempang bareng asup ka jero imah. Si Banteng Wulung oge muru asup ka jero imah nepikeun kadongko asup ka jero imah na oge da puguh jujul teu asup kana lawang panto. Nyata kana lawang panto imah Untari ayeuna mah anu nungtun leungeun Sirawing dibawa asup ka salah sahiji kamar. Bener we di jero kamar teh nyampak awewe kolot anu harita ngayak-yak teu bisa hudang-hudang acan sigana teh. Dina kayaan gering ripu awakna geus pegang panon cekong ngalok ka jero. Sirawing netep antep ka indungna Untari nu ngagoler di luhur kasur dina kayaan anu memang matak pikawatireun. Tah ieu pun biang teh mangawe tinggal ku Kang Rawing meuni mata kuatir kieu kayanan oge Kang. Cobi atuh abdi tulungan Kang manawi Kang Rawing tiasa ngalandongan pun biang. Margi naon hartosna ieu kakayaan upami pun biang dina waktos ieu teu tiasa damang. Tulungan Kang Rawing. Ari Untari sorana dumareuda jeung ngageleter gambaran tina hatena nu bener-bener hayang ditulungan ku Sirawing. Sirawing neuteup ka Untari bari nyarenge seuri terus nyarita lalaunan. Nya dagang mah atuh lain dukun nyai teu bisa ari ngubaran nu gering mah. Nya bener geus boga kayakinan nyai yen ieu anu jadi indung geringa teh lantaran bokalna jalma nu jahil nyata ku werjerit werjit atawa ilmu telu. Ari Untari sorana dumareuda jeung ngageleter gambaran tina hatena nu bener-bener hayang ditulungan ku Sirawing. Sirawing neuteup ka Untari bari nyarenge seuri terus nyarita lalaunan. Nya dagang mah lain dukun nyai teu bisa ari ngubaran nu gering mah. Nya bener geus boga kayakinan yen nyai ieu anu jadi indung geringna teh lantaran pokalna jalma nu jahil nyaeta ku werjit atawa ilmu telu. Leres telepat Kang. Eta teh numutkeun jalma nu tiasa margi pun biang teu damangna teh memang dadakan. Coba emutkeun ku Kang Rawing. Nambe oge 4 dinten teu damangna pun biang teh nanging kaayanan atuh sakiripuhna.
tulungan pun biang teh Kang Rawing. Kelanan. Akang ayeuna rek nanyakeun heula ngaran indungnya teh saha? Asa teh ngaranna teh podoy akang teh asa can diwanokeun. Ibu Fatimah Kang Rawing. Wedana Kemis. Ngawitan teu damang teh pami telepat mah dinten Senin Kang. Si Rawing unggut-unggutan bari ngitung ramo leungeunna. Nyerenge seuri deui bari nyarita lalaunan. Make jeung ngitung ramo segala rupa. Sigan heueuh we akang teu pinter atawa bisa ngubaran. Jadi Ibu Fatimah teh wadana Kemis, mimiti geuringna teh Senin nya. Atuh eta mah ninggang dipati lara kok. Ninggang dipati bisa nyai. Aduh, nyaan ya mah ya. Boga bener ilmu telu alias meregit ya. Untari leungeunna nyekelan pageuh kana leungeun si Rawing. Panyekeleun anu ngandung pangharepan anu kuat sangkan si Rawing bisa nulungan anu jadi indungna. Abi percanten Kang Rawing. Kang Rawing bakal tiasa ngalandongan pun biang anu ayeuna meueuh matak pika salempangeun ka ayaanana Kang. Omat ulah teu ditulungan Kang. Ari keur akang mah lamun nya bisa teu neun-neun. Manya make jeung arek ngoretkeun kabisangan satadina be teu sasanggupanan teh bisi hayo kenyanggupan bisa cageun ari pek teh nu geuringna angren nyemprak apanan meureunna akang ciwakeun ka asupna dukun lintu penyakit matoh. Kitu teh nyai. Nah ngawe geda tinggalian ku Kang Rawing. Pang-pang namo pami dina wanci wengi sok teras-terasan jejeritan Kang. Panon ngaburilang mulan mau matak pikasieun abdi sok sieun paminingalipun biang dina kaayaan seperti kitu. Tulungan atuh Kang Rawing. Si Rawing katingalina ngadeukeutan ka Abah Ibu Ratimah indungna Nyi Untari. Nyabak tarangna terus nyabak beuheungna. Memang ari awak mah biasa-biasa we ngan panon waktu dibelelkeun ku si Rawing katingali bet geus eueuh cahayaan. Keleneun. Ayeuna akang rek nanyakeun ye ka Nyai ari salila ieu kungsi gering nu ripuh kieu teh Nyai. Nya hatina teh memeh sugala jeung sujalik aya ka dieu kungsi indung Nyai gering cipuh kieu teh henteu ye. Untari gideug bari ngawalon. Teu can pernah Kang. Malihan we ayeuna we anu kawilang pangabotna teh. Nu tumaros kitu geuningan Kang. Nya teu atuh hayang be akang nanyakeun kitu. Ayah urang ketepas deui na Nyai. Ngobrolna teh bet kurang laluasa di tempat deukeut nu gering kieu mah ye. Buanana terus kaluar ti jero kamar Ibu Ratimah. Muru katepas imah si banteng bulung diuk sila dihandap bari nyarande kana tembok. Wah, umaga ngawing-ngawing. Ngantingalina Nyai Untari bet nyedih ngitu ngeningan. Munaon, ngaya naon bet nyedih gitu ngeningan Nyai. Nyeta tuh. Kunaon nyedih guys pohon jadi indungna geuling teng. Bener nyaan gering ripuh teng. Geus teu bisa neon-neon malah pangacian mah geus teu pancag buktina akang jeung Untari oge geus teu dipalire deui sigana teh. Untari netep pinupan harapan ka si Rawing. Teu lila terus carita deui. Muga ulah teu ditulungan pun biang teh Kang Rawing. Margi naon hartos nabi lepas tina-tinakan Kang Subala katu Sujali pami dina waktos ayeuna bet kieu kajadianana. Komo pami pun biang dugikeun ka hanteuna mah. Teu ridho abi mah Kang. Nu matek ayeuna Kang rek ngajakan heula ngobrol ka Nyai. Jadi gering ripuna indung Nyai teh sanggeusna aya Subala jeung Sujali nya ka dieu. Tah ayeuna Kang rek nanyakeun geringna teh kungsi utah geuting teh. Edah. Akang siga dukung teh ya. Memang kantos Kang. Dina wengi kamari malah kawilang getih hirup lalambaran. Abdi teh salempang dunya teh bet asa kiamat ari manawi teh pun biang bakal teras ngantunkeun. Nya harita abdi tataros kanu tiasa nu aya di ieu lembur. Nanging kitu kasauranana dipun biang teh cenah diwarejit Kang. Anjeunna teh tiasa nulungan sareng teh margi ilmu anu mentangkeun eta kakuatan langkung hebat batan dirina. Si banteng bulung netep ka si Rawing bari terus nyarita. Waduh.
ngarunya nga tukang ngawing-ngawing ngulang nulungan ngulang ngagok nga tukang anu momoko nama ngindung na nyinguntari nga lang umangog kudu ditulungan ka ngawing-ngawing. Nya lamun akang bisa nilungan maceng lamun teman nyadakang teuing atuh arikan kikieuan mah. Iraha teuing bisa ngubaran bisa sote lamun kana tatu di jero alatan patelak ngadu kakuatan kakarakang bisa ngubaran. Napina ngapanan kang ngawing-ngawing bisa niangan pingubareunana Kang. Miraku kang ngawing ente bisa nulungan jalma ngandungeun aku misaya jalma jahat ngatawan delek Kang. Si Banteng Bulung bet milu karunyaeun sigana teh kana nasibna Untari. Nuhun Kang Rawing, piraku we tega ka abdi ulah kagok nulungan Kang. Abdi ridho keneh dirampas ieu harta bana sareng raja kaya batan kenapa pisah sareng pun dia. Nya pami dina kayaan wajar mah teu naon-naon nanging ari dina kayaan sarupi kieu mah. Abdi teu temikeun Kang, abdi teu ridho Kang Rawing. Nyada kang ge sarua bae teu mikeun ari kudu ningali Untari Tunggara mah. Sabab keur naon akang nulungan ngalepaskeun Nyai tina pangaruhna Subalo jeung Sujalo lamun ayeuna nu jadi indung angger ngelayang jiwana. Tenang Nyai tenang, ngan akang teu janggi ieu nyaan acan nyaho ari urusan jeung anu kieu mah Nyai, ngan akang oge boga kayakineun eueuh deui sumber kakuatan pikeun kaayaan di alam pamenangan kajaba ti Gusti Nu Maha Suci Allah Ta'ala. Nu matak urang kudu minta tulung iwal ti ka anjeunna. Jadi ku ayeuna kitu Nyai teh ulah wakas sedih. Sakuduna mah dina batin teh mantengkeun pangdoa, dina harti munteang kan kumaha kawaseu. Ngan pikeun katang tuan ti akang mah sigana bae moal bisa ari ngubaran ayeuna mah. Tapi kuduna teh engke ngadaguan heula meuting. Sabab jadi inget ka guru akang Ki Debleng sok ngadongeng datang nawardi teh dina wanci peuting. Jadi ku ayeuna kitu kakaran ke peuting akang bisa ningali kumaha kayan indung Nyai. Nah bener aya nu ngawejerit nu ngawarjit eta mah memang gering penyakit biasa nya penyakit kolot gitu. Amun bener tetela anu ngawarjit Kang Rawing tangtos tiasa Kang. Eta mah cek akang tadi urang muntang tulung we kajat Maha Kawasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daya deui anging anjeunna anging mantena anu bakal ngadamangkeun. Kusabab mang pirang-pirang penyakit mang ribu-ribu juta-juta malah teu kaitung rupana penyakit kabeh gaya ubarna. Iwal ti ajal nu ubarna menyai. Waduh, ngamun bener tetelang indung na Nyai Nguntari teh ngayan nu ngeluh. Nerus kumaha cara ngubaranana ka ngawing-ngawing? Nya cara ngubaranana mah kubar. Ngan anu leuwih ampuhna mah kudu neangan sumber kakuatan anu mentangkeun eta kakuatan ilmuna. Anu saterusna urang kudu bisa meruhkeun kakuatan ilmuna anu ngirim kakuatan ka indungna Nyi Untari. Kitu teteh. Nyi Untari paneuteupna ngandung kasalempangan. Sabab si Rawing bet siga nu kurang daria dina. Waktosna geuningan parantos teu nyekapan atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula atuh acara Dongeng Kiwari neraskeun carios Si Rawing Kiwari garapan Wakepoh Kiwari permios.